Pak yang beli iPhone 15 Pro Max. Nah, nih mana? Datang assalamualaikum teu juga yang HP weh. Detik kene mana mah eta weh HP bapak halus kene aya permainan orang pungkal pengkol mau begaeun batur mana mah. Mau yang 15 Pro Max dede mah yang main kripto. Iya. Pokna murah meureun apa kitu teh. Belajar mana sih nggak bener, lain yang HP. Komo HP mahal. Leung HP na dipake belajar mah. Nek dipake belajar ku dede apena. Mah tenang weh, dikeun juara hiji di sekolah tingalikeun. Geus mah si dededakeun belajar mah. Dibelikeun ku bapak iPhone 15 Pro Max mah. Asal dipake belajar kumaneh tah tikeun juara hiji di sekolah. Janji ka bapak jeung ka mama. Heeh bapak tingalikeun we geus dibelikeun mah rek dipake belajar HP-na tikeun ka juara hiji. Ayo dak serang ulang ndok wae sama belet. Anjing tingali emot aing alus nang top up make kartu ATM bapak aing. Kerja bagus.